Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Muhammad Lutfi Suhendra di kelas 12 MIPA 5. Jadi sim kuring rek ngadugikeun monolog ramal ku Denny Alfajar. Ngaran kuring ramal. Ngan sakitu-kituna. Papanjangna. Kuring teh nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina kabeneran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh. Cek kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg, teu miring, teu sinting. Padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh anu resep ngagasap harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutanna. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieu teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabaratak lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang anu jadi dipimpinna. Apan salat ge aya imam, aya anu jadi makmumna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade ti darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin, mending kieu, hirup bebas, eueuh anu ngatur, eueuh anu nyarek. Mending jiga kuring, bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Lamun hayang hirup numatak, lamun hayang hirup tumaninah, leupas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalam. Sakitu wae monolog ti kuring. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.